Kabupaten Sumedang kiwari memang langkung kakoncara ku tahuna nyaeta tahu Sumedang. Tapi di satu kangen eta 700-an tahun kapengker sekitar abad ke-16 Kerajaan Sumedang Larang ngagaduhan kakawasaan hampir setengahna Provinsi Jawa Barat kiwari. Timimiti Kerajaan Sumedang Larang dugi ka janten Kabupaten Sumedang aya 4 fase anu dilakonan. Yuk urang guar di dieu caritana. Sok golosor. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios basa Sunda. Ayeuna urang ngaguar 4 fase Kerajaan Sumedang Larang dugi ka Kabupaten Sumedang. Fase kahiji nyaeta Kerajaan Sumedang Larang pra-Islam. Kerajaan Sumedang Larang asalna tina Brahmen Kerajaan Sunda Galuh Hindu anu diadegeun ku Prabu Aji Putih anu kenging parentah ti Prabu Surya Dewata samemeh Karaton Galuh dialihkeun ka Pajajaran Bogor. Kerajaan Sumedang Larang ngalaman sababaraha parobahan tingawitan nami dugi ka puseur dayeuna. Anu kahiji nyaeta Kerajaan Tembong Agung. Tembong hartina katingali jeung agung hartina mulia anu dipimpin ku Prabu Guru Aji Putih dina abad ke-12. Dina mangsa Prabu Tajimalela Kerajaan Tembong Agung gentos nami janten Kerajaan Himbarbuana anu ngandung hartos nyaangan kana jagat. Teras Prabu Tajimalela kungsi ngucapkeun insun medal insun madangan anu hartosna kuring lahir kuring nyaangan. Kecap Sumedang dicandak tina kecap insun madangan anu robah lafalna jadi sun madang anu saterasna janten Sumedang. Tapi aya oge anu yakin asalna tina kecap insun medal anu robih lafalna janten Sumedang. Sedangkeun larang hartosna hiji hal anu teu aya tandingna. Raja-raja Sumedang Larang dina zaman ieu nyaeta nu kahiji Prabu Guru Aji Putih anu mimpin tahun 1800-an. Nu kadua Prabu Agung Resi Cakrabuana atanapi Prabu Tajimalela anu mimpin kerajaan di tahun 1850. Prabu Gajah Agung tahun 1880 diteraskeun ku Sunan Guling di tahun 1000 dugi ka 1200. Sunan Guling sanes saurang tapi sababaraha turunan. Diteraskeun ku Sunan Patuakan anu mimpin di tahun 1200 dugi ka 1450. Dilajengkeun ku Nyi Ratu Patuakan di 1450 dugi ka 1528. Di tahun 1528 diteraskeun ku Ratu Pucuk Umum atanapi Nimas Ratu Dewi Intan Dewata atanapi Nimas Setiasi. Zaman kedua nyaeta Kerajaan Sumedang Larang anu ngagem agama Islam anu diaping ku Kasultanan Cirebon. Agama Islam mimiti lebat ka wilayah wewengkon ieu dina mangsa pamerintahan Raja
Pangeran Santri Cingawitan 1530 dugi ka 1578 Masehi. Dina mangsa pamarentahanana Kerajaan Sumedang Larang aya dina apingan Kasultanan Cirebon. Dina mangsa ieu raja anu ngalungguhan Kerajaan Sumedang Larang nyaeta Prabu Kusumandinata hiji atawa disebat Pangeran Santri, nyaeta Pangeran Soleh putuna ti Pangeran Pancunan Cirebon anu janten Caroge Nimas Setiasi. Anjeunna kalungguhan tahun 1530 dugi ka 1578. Diteraskeun ku Pangeran Angkawijaya anu gadung gelar Pangeran Gesang Ulun di tahun 1578 dugi ka 1585. Fase katilu nyaeta Kerajaan Sumedang Larang anu merdeka tahun 1578 Masehi. Pangeran Angkawijaya nampi pusaka Pajajaran sarta dinobatkeun janten Raja Sumedang Larang kalayan gelar Prabu Gesang Ulun, di mana harita pamasrahan pusaka Pajajaran nandakeun yen Kerajaan Sumedang Larang minangka panerus sah dina katurunan Kerajaan Sunda Pajajaran. Numutkeun babad Sumedang, wewengkon Sumedang Larang, wawatesan sareng Laut Jawa di belah kaler, walungan di Pamugas di belah kulon, Samudra Hindia di belah kidul, jeung walungan di Pamali di belah wetan. Upami nitenan wates-wates eta digana Kerajaan Sumedang Larang harita ngawasa ka hampir setengahna Provinsi Jawa Barat ayeuna. Anu kaopat nyaeta turunan Kerajaan Sumedang Larang janten kawadanaan atau napi kabupaten diaping ku Kesultanan Mataram. Kulantaran kaayaanana nu kawilang lemah dina mangsa harita jeung kajepit ku tilu kakawasaan ageng nyaeta Banten, Cirebon sareng Mataram. Prabu Arya Surya Dewangga dina tahun 1620 mutuskeun pikeun asup kana kakawasaan Kerajaan Mataram. Di harita status Sumedang Larang turun janten kabupaten dina apingan Kerajaan Mataram. Di harita Sumedang Larang anu turun janten kawadanaan dipimpin ku Pangeran Surya Dewangga atanapi Rangga Gembol hiji tahun 1620 dugi ka 1624. Diteraskeun ku Rangga Gede putra numpang agengna di Pangeran Gesang Ulun di tahun 1624 dugi ka 1633. Dilajengkeun ku Pangeran Rangga Gembol II di tahun 1633 dugi ka tahun 1656. Teras dilajengkeun deui ku Rangga Gembol III anu disebat Pangeran Panembahan di tahun 1656 dugi ka 1706. Saatos mangsa harita aya pemerintahan di POC nyaeta tina penjajahan Walanda. Saatosna pemerintahan POC sempat gonta-ganti pemerintahan, tapi inti nama tina penjajahan
bangsa dengan ngawitan lebet karena pemerintahan Indonesia resmina dina tahun 1850. Saparantosna Indonesia berdaulat penuh, Kabupaten Sumedang janten salah sahiji kabupaten nu aya di Provinsi Jawa Barat. Di belah kaler wates sareng Kabupaten Indramayu, di belah kidul wates sareng Kabupaten Garut, di belah kulon watesna sareng Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung sareng Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan di belah wetan nyaeta Kabupaten Majalengka. Mung sakitu jujutan Kabupaten Sumedang tingabitan Kerajaan Tembong Agung dugi kakiwari anu disebut Kabupaten Sumedang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.